Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa. Wilujeng tepang sareng simkuring Julfa Naroya sareng Korna sanjaya dina acara Ubar News. anu hade ngaduikeun bewara ngeunaan kuliner anu aya di Bundaran Yasmin. Dilanjutkan ke reporter Warsa Madu Dwi Pujiani di Bundaran Yasmin di Samangga. Turun ka Julfa sareng Paruna di studio, simkuring Madu Dwi Pujiani di acara Ubar News aya di Bundaran Yasmin. Di Bundaran Yasmin lain saukur jualan. Di dieu oge bisa jadi tempat olahraga jeung sajaban wawancara pedagang jeung pembeli nu aya di sekitar. Pada wawancara Bapak, mengenai kuliner nu aya di Bundaran Yasmin, saya dimulai wawancara Bapak. Sabar alami. Kurang lebih atau 13 tahun. Kan biji satu ya, sekarang Mulai jualan habis di harga 3.000, akhirnya atau 14.000, nasi 17. Saya Dewi, anu sanena saya, jadi satu ayam itu acan ayam, jadi aku jualan satu ayam gitu. Nabi bagi wawancara di acara terus bagi wawancara hari ini kita bagi sarapan cuma kesannya amat gini karena senang sana dia bisa ukuran tadi nah segitu yang juga aku sampaikan Abdi Madu Dwi Pujiani kembali ke studio. Atur nuhun ka Madu Dwi Pujiani anu tos ngadugikeun bewara ngeunaan kuliner di sekitaran Bundaran Yasmin. Liputan anu tadi janten patutup daftar Ubar News simkuring Julfa sareng Korna sanjaya kedah hapunten anu saageng-agengna mugia wartaya janten manfaat kana urang sadayana. Salam. salam